pecang-pecangan jangan teh rasakeun ketelekepan sia di dijak katipu ku pecang. Jadi kula moal bisa ngabahas lah maung teh nafsu, pecang teh saha, embe teh saha, sapi teh saha, kitu gajah teh saha. Engke di nagara teh aya gajahan, aya kudaan, aya pecangan, di nagara teh aya maungan. Nah, kamari kakarak nyaritakeun Siliwangi doang, pan Siliwangi teh eta mah gambaran lain, berarti Siliwangi mau Siliwangi teh adalah waliun min auliya wali Allah. Tah, jadi di deuleu di kacamata zahir Siliwangi teh kos kitu, di deuleu dina kacamata batin mah Siliwangi teh wali. Nah, ieu sebuah karikaturna kos kitu. Lantaran ieu mapan urang deuk pilkada. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين Allah alam bimoradi wa idza ra'aital ladzina lan tatkala ningali sira Muhammad ingong akeh kang pada ngolok-olok ya ladzina kabeh ing dalam sakayat yang sadaya Al-Qur'an tegese Qur'an bil istizai kalawan ngaguguyon farid maka mengos sira Muhammad anhum saking alladzina wala tujalisum lan aja lulungguhan sira Muhammad hum ing alladzina hatta yakhudu bicarakeun ya ladzina kabeh pi hadisin ing dalam ceritaan goiri kang salian hadis goiri kang salian khaw wa imma goiri kang salian ayatina Al-Quran wa immalan lamun pi idgham nuniin asyatiya ikut tetep ing dalem mautai ngaidgham nun in asyatiya pi ma'azmazidah ing dalem ma'al mazidah kang zaidah kang wuwuh wa immalan lamun ngalaliakeun temenan ka ing sira apa setan bisukun nuni kalawan sukun nun wa takhfif lan dan takhfif wa tafatiha lan patakeun nun wa tasyilan dan tasyidan Bagwanta maka dodok sira maun sumertani alladzina fala taq'ud maka aja dodok sira Muhammad bada zikra ing dalam sausana eling eta zakuri tegese narima eling ing nahyu mal qaumi zalimin sumertani kaum kang zalim kabeh fihi wa zahir maudhi'al mutmariku tetep ing dalam ma'al qaumi zalimin utawi nelehakeun isim zahir dalam panggonan isim mutmar wa qala al muslimun lan ngucap sapa kang muslim kabeh in kumna namun ngadeg ingsun sadaya kula makhadu samang-samang sa ngolok-ngolok ya alladzina lam nastatiyan najlis sama kawarana kawasa ingsun sadaya talunggu ingsun sadaya fil masjid ing dalam masjid wa anna tubalan yang totop ingsun sadaya ana zalama katumurun apa ayat wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'in walakin dzikra la'allahum yattaqun walam bimoradi wa ma'ala alladzina lan warana ikut tetep ingat tasawang akeh kang pada wardi alladzina kabi Allah ing Allah min hisabihim saking hisabanane alladzina al-ghaidina tegese kang golok-golok kabeh opo min syai'in zaidatun teminiku zaidah suji wizi idza jalasum tatkala lulungguhan ya alladzina khaidin walakin alaihim lan tatapine wajib ngatase alladzina upazikra tuturan tazkiratun tegese ngelingan mituturan lahum kada khaidin Mu'izzatun lan tegese mituturan la'allahum manawa ya khaidin yatakun iku pada warardi ya fatin kabel khadai ngolok-ngolok
ieu mah satu larangan ke Kangjeng Nabi ketika Kangjeng Nabi dakwah terus nu dibere dakwahna ngahina nu dibere dakwahna lain sekedar teu nurut jeung teu percaya tapi ngahinakeun ka Al-Qur'anul Karim ngahinakeun ka ayat-ayat Gusti Allah termasuk ka dirina kumaha sikap Kangjeng Nabi dibere ku Gusti Allah. Wa idza ra'aita di mana anjeun ningali Muhammad alladzina ka jelema-jelema musyrikin anu selalu ngolok-ngolok anu selalu ngaheureuy-heureuy ngahina-hina ka ayat Quran eta Kangjeng Nabi teh diinstruksikeun ku Gusti Allah fa'arid anhum kabalir ti dinya Muhammad ulah cicing di dinya wala tujalis tinggalkan berarti Masya Allah Kangjeng Nabi teh diu kadinya di kerumunan manusia kemudian Kangjeng Nabi nangtu cek Kangjeng Nabi wahai saudara-saudara sekampung senegara kaulah ia adalah Rasul Allah utusan Allah untuk menyampaikan bahwa Tuhan itu adalah satu alladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala zulumati wan nur kumaha cek kaon teh lah mat aing asal kapanggih jeung sia bae kitu bae nyaritakeun Quran we lah sia mat aing mah teu percaya jasa Quran teh mah buatan sia sihir tah mah eta teh ngahinakeun ka Al-Qur'an ulah diteruskeun mat ulah diteruskeun cak Gusti Allah Muhammad fa'adid anhum tinggalkan moal beres sama hatta yaqudu fi hadisin ghaib sehingga manehanana nyaritakeun caritaan nu lain ngolok-ngolok lain istihza terhadap Al-Qur'an. Urang ieu kita nyontot tah urang cicing di lembur ngajakan ka masyarakat dulur urang ibadah ka Gusti Allah jamal kebal hirup ulah dipake ngadu kotok bae hirupnya gitu kan ulah sok main cimplong bae nya kuari mah main cimplong mah geus teu usim kuari mah maningan ge main kasino bae aju kula sit mun menang iki ondot mah goblok mah kieu Golkar kajen kumaha ge ninggalkeun main anu leutik ditah anu gede tolol ulah sok ngadu kotok ngadu embe bae tolol kos gitu aduh tah ieu mah kiai tah cerita kos kitu tah loba omong sakeun sumut siapa yang setan ge jagana mah aing jawara sapoe meureun lain jawara sapoe aing kabeh geus nyahoon boro-boro manusia kotok geus nyahoon aing jawara atuh meureun bae aja sok rikekele kula loba omong kumaha tah kiai ulah hajeuje emang ngadu kekuatan emang aing geus kebal di Bogor dagang salak tapi aing ulah aju kos gitu oh berarti can wayah oh ampuratunya ini ulah ditandingan mantak ditandingan moal beres tah konsep ti Gusti Allah parit anhum ini wala tujalishum ulah didinya ke kenakeun kadenge ngomongna rada leuleus-leulesan kumaha gitu jadi konsep ti Gusti Allah ulah dipaksakeun ulah dipaksakeun jelema keur mabok goblok sia mabok bae ya haram sia atunya nah udang aing ge nyaho eta teh haram kunaon teh sia ditereu we je atuh urusan aing ieu mah urusan sia mah ka ditu ibadah jujung kelar engke sia ka surga aing ka neraka geus umah aing bae je Allah teh pan nyieun dua nyieun surga jang sia saja neraka jang aing atuh keur mabok gimana keur mabok ieu aja atuh babagi cek nya mah nu bapak kolotnya na meureun atuh keur mabok mah ulah kos kitu malah mah diusapan sing kunaon sia ngobok naon nih ngobok mention ulah mention ke mah pod kabir hijikeun emang ngeuna mama ge geus baheula tolol mama atuh ceng nginum gitu mangke ulah sok diinuman bae nginum cai teh gade yang jager buku ya minum ya minum aduh di mana sih mabokna
itu di sis kamling bos kamling jeung satu sia mabok kebetulan saha anu tek teh itu mah anak aing iya sih jeung anak aing ye goblok emang geus kebel anak bapak mah goblok ditolol sia mah ngarembel bae atuh emang sarua tololna ji goblok tolol tak kelalauna lu mabok teh lalauna beres cageun cek kamari mabok aduh geus sabaraha kebal sia mabok oke cek aju sia nu kumaha teh eta kita ku satu aya nu nitah Allah nitah teu ento Allah cak Allah haram apa halal haram nya nyawa tuh sia ahong sia kunaon mabok bae ngai kurang didawahan dalamna den sia teh si mana yang bangun puyeng nama judi menang teh eleh sering elehan bae jarang menang menang sekali eleh 700 kali mah tapi akan juga aja terus bae nah ya keneh imah dik digadekeun gadekeun abek jeung pamajikan sia kabeh sia itu nyaho bawa main haram nyaho main haram aju atuh aya urusan haram mah hukum main-main mah pagawean kula usaha kula di dinya ceuk sia ku tolol-tolol teuing atuh lalaunan oh lamun ye sia main teh teh nyaho teh haram ye kiai naon urusan anak tuh atuh kiai mah ngaji bae sih istiqomah atuh pinterannya anak ngomong emang jawara teu palinter gitu ngomong lebo MZ mah eleh punya nama MZ eleh murang ngadekeun jawara kula masuk ngadekeun we jawara-jawara teh sok ngomong pohara jasa ngadalil biasa ngadalil inget ka Gus Dur bae orang soang wang ya itu kebal teh nyok bae ka handap mare nyocok urang jawara teh kos kitu jawara botak tik tak aja bae aya duit leuwih tolol tuh coba teh nah lalaunan konsep ti Gusti Allah langsung ketika Kangjeng Nabi dakwah kemudian kaumna mencaci maki Al-Qur'anul Karim bahkan mencaci maki ka Kangjeng Nabi besi engke keserangan Kangjeng Nabi aya nafsu Muhammad cak Gusti Allah fa'arid anhum tinggalkeun nah ieu ka Kangjeng Nabi khususna umumna ka urang tinggalkeun teangan nu daekeun beh heula dia anu nuduhkeun mah lain urang sebagai kiai nabi kitu bisaeun wali komo Allah anu mere hidayah mah urang mangan sakadar jembatan ulah dipaksakeun engke huru hara lalauna ke pun geus kadenge leles nya ujung-ujungna mah leles ieu main ge lamun elehan mah leles leles ya kiai kula deuk tobat cak ya moal main bae emang kurang gitu elehan mah lulu beak geus lah bari mah cenah kad dapur-dapur beak geus bari mah tobat itu bagus teh terus gitu beak ludes tobat satungtung aya keneh mah imah tanah mobil waduh ngomong tobat ayo sia jeung aing cek nya teh lawan aing ku sia teu jawara mapan kos kitu ayo pokona mah sakalur aya nu digadekeun keneh ku aing digadekeun tah pamajikan aing tadi digadekeun ku aing ka sia jawara eta kos kitu mal beres lalaunan dakwah yuk maksudna lalaunan teh nu daekeun ketika nyana mencaci maki mundur ulah dilawan encan datang ayat kital gitu ya lantaran di Mekah wa imma yunsiyannaka syaiton dina ilmu bilagah mah aya huruf anu sangat diperhitungkeun ialah 3 huruf syarat anu diperhitungkeun teh hijiin kadua iza katilu lao eta sangat diperhitungkeun teh dina ilmu ma'ani mah
ya kono bisarti palmaani dawati sarti nah iya lamun in taqaulil syak lamun idza taqaulil jazmi lamun lao taqaulil qat'i lamun in bahasana mang antara heueuh jeung henteu iya dan tidak lamun idza ieu ada jazmi pasti terjadina lamun lao pasti kana teu terjadina jadi lamun urang maca kitab eta teh ku bahasa kos kitu bae geus kanyahoan geus kanyahoan tah rumus-rumusna in ieu mang antara henteu antara iya dan tidak lamun idza pasti ngan istiqbal mantap ngaji amil teh urang keur narkibnya ho iza zarfun lima istaqbilu minaz zaman lima dikhafidun isati wa mansubun ila wa jazaihi eta keur narkibat teh nyaho kaler kidul geus pokona nyaho ti guru kos kitu wae geus tilok di pikiran aduh ngawurukeun deui ge ka iza zarfun sabilo geus zaman nyaho betul sati lamun ditanya mah eta naon artina ulal bawang siap aing ge ti guru kos kitu teu nyaho artina atuh terus bae tang geus kolot ge kumaha teu nyaho artina ieu geus bae kos kitu tapi ketika urang dok ngaji ilmu ma'ani nu baheula keur nartib teh ka harti iza zarfun lima yastaqbilu min zamanil madkhafidun li syartihi wa mansubun li jawabihi wa jazaihi atuh teh ngaji budak leutik jata mengaji amil horeng nu makena mah kiai nu makena mah kiai teh ngaji nasrib nasara budak leutik nu makena mah kiai eta ngaji lamun teu make nasara dek numat ka mana tetep ngaji nama ngaji budak leutik nu make nama abuya mama nukan atuh nu mah tah ieu geus ieu zarfuna eta lao tah eta teh lao asli mah keur carita asli hakiki nah eta lao medakeun kana qati pasti kana teu terjadina lao jitani akramtuka namun sia datang ka aing ku aing dimulyakeun pasti kana henteu terjadi kemuliaana sebab datang lagi moal jadi pasti teh bahasa lao kos kitu tapi lamun iza jitani pakruntuka lamun sia datang ka aing pasti ngamulyakeunana pasti terjadi ikram lantaran datang lagi pasti jadi geus aya tah rumus-rumusna lamun in mah in jitani mun sia datang ka aing tuh pan bahasa Sunda mah lamun bae jikalau bae in jikalau iza jikalau lao jikalau atuh jikalau bae udah ke Betawi maka ditu tapi lamun bahasa Arab lain rumus tah eta urang ngaji heula kana johar maknun kabelah dituna kudu zaman bakal kapanggih fali ma'ani adawatis syarti ieu ge wa imma yunsiyannaka syaiton lumantak dijelaskeun ku para mufassirin tentang ayat mun kapanggih jeung in eta teh anakalana terjadi anakalana henteu tinggal ditingali bae keberadaan ieu kelanjutanana model kiwari imain eta teh ditendenan mazaidah maksudna dek naukidan kana sakna berarti di dieu teh maedakeun kana heueuh jeung henteu ngan ditaukidan ku mazaidah kana henteuna gedena lantaran ma zaidah napi zaidah nah kana henteuna ieu teh kunaon nu mantak kana henteu lantaran Kangjeng Nabi mapan maksum ku Gusti Allah teh dijaga diriksa moal kudu kagoda ku setan pan ieu teh deuk jaritakeun godaan setan Muhammad wa imma yunsiyanaka lamun bae mohokeun nyaan ka anjeun asyaitonu setan berarti Kangjeng Nabi teh digoda ku setan sanajan dakwahna teh didengekeun sanajan dakwahna teh diolok-olok sanajan dakwahna teh dicaci maki sanajan dakwahna Quran teh ya dihina tapi Kangjeng Nabi teu irad teu ninggalkeun tempat teu ngabalieur teu leumpang teu ninggalkeun tetep ae cicing di dinya berarti Kangjeng Nabi teh eta teh panitah setan teu mungkin maknya Kangjeng Nabi teh ditundukkeun ku setan mah sumpan Kangjeng mah kecuali urang mah bener jasa ditundukkeun ku setan perhitunganana ka dieu setan ka itu juri
Ikan mungkin Nabi moal masuk mantak moal ya tuh kok ya bahasa kieu ieu teh ya jang contoheun urang mah pasti digoda ku setan. Andai kata penerus Kangjeng Nabi dakwah kemudian kagoda ku setan nu titah ditinggalkeun endahan dilawan ku urang endahan diuk bae urang di dinya kumaha nu mentek fala taqud ba'da zikra atuh ulah cicing sabada ingat mah ketika urang cicing di dinya eta teh ajakan setan barang urang inget ulah haju terus bae di dinya babarengan ma'al qaumil zalimin ulah dibarengan kaum nu zalimin setelah urang inget tinggalkeun setelah urang sadar tinggalkeun. Teh kiai poho digoda ku setan tatadina magahan riyad takrib sapinah nikmat jasa ku ari datang babaturanana sia magahan kos kitu mah angel kaboga apansa yo jeung aing naon tuh ayo bae geus jeung aing tuturkeun naon tuh di ditu loba tuh keur meujeuna pembebasan urang milu nyaloan lumayan ke babagi aing ge kamari teu boga motor gua diboga geus hagi bae jeung aing iya magahan ngaji atuh magahan ngaji kos kitu mah iraha kana boga engke geus beres pembebasan magahan ngaji deui heuh nya atuh nah, setan mah teu kadeuleu keur nyanding di si eta ayo tuh biasana isuk-isuk nongkrong nih mante jang perelenya lingsem amat eta kiai cak murid dan di kamananya eta kiainya ngariung meureun koreng di sawah keur gugur sawah batu. Kiai kerja di calo kemarin apeng-apengan kiai mah satung salila jadi calo ge jana di musola ngalamun ieu ya aing kunaon kos kieu nya ngalamun nya jadi calo ge duit can meunang aju aing acak-acakan ieu hirup aing tapi waya diajak mah hayu deui mungkin mah nya keur sadar mah kieu bari musola teh biasa mah ngagereneng mah nya naon anu bisa ku nya sok dibaca di musola teh aing keur salat teh beres ucap babaturan geus beri dah geus ayo berangkat deui kieu blon teh loba tadi lembur urang kieu kos gitu kan loba kan sebasa urang bae sebutkeun kiamat sugro atuh nah ieu mah geus beres bari nyaloan geus 10 tahun kuari sadar geus tinggalkeun ka babaturan zalim kos kitu tinggalkeun geus bala taqud ma'al qaumil kudu bisa berani urang hayang aing kudu ngarejeung si eta hancur aduh kalakuan aing jadi kos ieu tinggalkeun berani urang teh ulah borangan ninggalkeun jelema teh berani lantaran ngagugulung nafsu mah moal beres ngagugulung nafsu mah ti jongklok pokona mah asal ngagugulung nafsu mah ti jongklok bae dikarikaturkeun di zaman kawalian pan aya hiji maung unggal poe ngadaharan eta bae hewan kapanggih jeung kotok-kotok kriya kapanggih jeung embe-embe dicaplok kapanggih jeung naon bae binatang-binatang leutik jadi mangsana ricu perbinatangan teh riweuh jasa teh di hutan teh akhirna musyawarah binatang-binatang musyawarah akbar dipimpin ku gajah lantaran gajah ge jadi mangsa singa. Coba saudara-saudara sehewan lantaran aya singa jahat jasa urang jadi mangsa teh nu gede teh nu leutik di arahan bae boro-boro ka maneh kotok bebek soang embe ja aing ge pohara jasa jadi mangsa singa aing keur hees dicaplok kunyana aduh mimiti buntut heula aju suku geus teu beres bae singa ieu nah untuk kelanjutan daulat ieu kumaha ieu urang coba ngayakeun permusawarahan urang bentuk organisasi nya silakeun coba kumaha saha engke nu bakal jadi presidenna saha nu bakal jadi wakilna saha nu bakal jadi MPR-na untuk naon kitu ngaranna menumbangkan seorang singa jahat urang reformasi
Kebelah dituna lamun teu kuat revolusi. Geus urang siapkeun pokona mah geus. Tangtungkeun ke Rhoma Irama jadi presiden. Wakilna Mansur S. Menteri Sosialna Elvi Sukaesih. Ujianna Indonesia goyang kabeh. Kuari bae kuari SBY presidenna ye camat geus gararoyang. Ibu camat gararoyang. Kabeh joget atuh komo engke mun rajana jadi presiden. Asana kiai ge ditambah goyang sia kiai. Bingkisan ge bakal gitar. Gitar bangsa kacamat-camat teh dibingkisin ku presiden Rhoma Irama bangsa gitar. Bangsa ustad mah kecrek. Ramai di Indonesia. Ramai bakalna geus pokona mah ieu mah jadi sorotan dunia bae geus. Asana Amerika ge resepen. Ya udah itu aja cek anak teh. Resep dangdutan geus di mana aya geus pokona mah. Wah, di masjid geus dangdutan terus geus pokona. Ya sayang sekali-sekali orang hayang nyaho Rhoma Irama keur jadi presiden habek lah. Jadi dicekel ku politikus kos kieu, dicekel ku ahli ekonomi kos kieu, dicekel ku kiai teu beres teu anggeus. Mari Rhoma Irama. Ya tuh bener bae Bu. Geus alakureun jasa burung. Masyaallah. Aduh, ya Karim. Nah, musyawarah di leuweung. Gas. Usul wari mah kieu bae. Urang aya nama panggil singa. Setelah dipanggil ulang duduk bersama supaya per hari satu mangsa berikan. Poe ieu kotok mere, isukan be mere, ulah ngacak cakna. Ya. Kumaha setuju? Setuju. Panggil mau. Tak. Aya naon sih? Manggil lain. Kieu mau. Ieu pan negara urang. Maju. Atupan kudu dicekal ku urang. Maju mundurna negara teh kapan kumaha urang. Ku ayana sakitu ieu kami resah. Boga anak leungit. Boga bibi leungit ieu. Babeh leungit. Nah, kuari mah kami endek mereka sosialan per hari di jadwal. Poe ieu ke kotok ku kami disuguhkeun ka anjeun, poe isuk embe ke disuguhkeun ka anjeun, poe isukan dieu soal ke disuguhkeun ka anjeun. Tak kumaha tah lamun kos kitu tah. Atuh alangkah bagus teh cek mau aing teu kudu heseneangan cek. Geus jelas per harina berarti. Setuju? Setuju. Cek gajah teh cek gajah kuda tanda tangan. Ceplok. Ketok palu kusukuna pluk. Geus terjadi. Waduh, cek mau teh aing atuh kuari geus teu kudu ka mana. Sebab disuguhan. Wah ieu kotok. Alhamdulillah. Nulin tuh atuh. Aya beberean teh ulah nu kuru. Isuk tak be. Nah. Isuk deui tek soang tep. Isuk deui terus pas muncal. Pecang di bagian mana? Siap teh. Oh, nu teu siap kula mah siap bae. Bener, atuh lain bener-bener siap. Dah. Waalaikum. Salam cek mau. Ulah sok salam-salaman hidup jadi mangsa malah. Lain kula dek usul. Usul naon? Jadi kieu kula teh poe ieu jang suguhan tuan raja. Mentek dibawa ka dieu berarti suguhan. Tapi kula ieu nalangsa. Kok bisa nalangsa? Dek di dahar sia nalangsa ka aing. Lain. Urusan di dahar mah malah urusan geus nasib ti Gusti Allah. Moal bisa dipungkir kajenting kula lumpat ge geus aya catetana di Lauhil Mahfuz kudu dihakan mah dilegleg bae. Kuari mah kula mah moal mungkir saeutik-eutik acan nyanggakeun sadaya nganu sedihna kieu. Kula boga anak poe ieu teh geus disamber mau lain. Masa poe ieu hasil musyawarah urang hiji sapoe kudu aya dua.
anak kula geus korban ku maung sejet cak maung aya kitu aya deui nu sejet ulah ngeunah-ngeunah je cek maung ternyata aya nu ngalawan ka aing nyaho sia uncal di mana atuh aing nyaho deui moal laporan kula lamun teu nyaho siap sia lamun ka ditu nuduhkeun tuh sangat siap demi kemajuan bangsa jeung negara uncal teh pohara jasa ulah diantep urang geus satujupan ente teh jadi raja di dieu masa kudu aya deui raja-raja nu seje ulah urang teh geus didaulat kabeh kedaulatan di pasrahkeun ka anjeun sebagai raja di dieu kami nubuat masa sih anak kula lenyap siap teh ieu lamun nuduhkeun tempatna di mana eta mah siap dah ayo berangkat ayo cak kuncal teh kula di mana ieu leumpangna diharap sia embung cek pikirannya aing dicaplok nih babarengan itu kieu babarengan gitu layak masa jeung tuan raja kudu babarengan ngarendek kula mah di tukang we ulah lompat siap aing nyaho jasa buku ka siap masa aing lompat nya di tukang nu bagusna kudu kumaha tuh cek pikiran sia kumaha cek mau gas abe mantap kula di luhur tuan raja tah mun ieu mantap cek ngocak becang iraha deui aing naik mau itu banget tuh becang mantep jasa becang mah terus kanan kiri naik sia ngalojokeun aing meureun ayo bae heulanan ge datang ngehereng-hereng mau awas yang ngalojokeun sia ku aing ditikeman kabeh lain sia bae tenang geus hayu bae heulanan jauh atuh nya ge nyumput cek nya moal wanieun lamun teu nyumput mah dibawa bener aya empang di dinya teh eta jero jasa tu caina heran tah nyana nyumputna di dieu raja di mana tah di jero coba ge deuleuh barang di deuleuh pan aya bayangan tah di cai teh tuh eta tah cok siap atuh mau ngahandap atuh mah pecang mangan lompat ka dieu ahakan ku sia cak pecang teh waktu mau ngagujubar ka dinya tinggal mau kelekap pecang alah ulah pecang-pecangan jak dengan teh rasakeun kekelekepan sia di dija katipu ku pecang jadi kula moal bisa ngabahas heula maung teh nafsu pecang teh saha embe teh saha sapi teh saha kitu gajah teh saha engke di nagara teh aya gajahan aya kudaan aya pecangan di nagara teh aya maungan. Nah kamari kakarak nyaritakeun Siliwangi doang pan Siliwangi teh eta mah gambaran lain berarti Siliwangi mau Siliwangi teh adalah waliun min auliya wali Allah tah jadi di deuleu di kacamata zahir Siliwangi teh kos kitu di deuleu dina kacamata batin mah Siliwangi teh wali nah ieulah sebuah karikaturna kos kitu lantaran ieu mah pan urang deuk pilkada jadi moal kebal ieu mah ieu moal dijelaskeun maung teh saha uncal teh saha nu jelas mangke beunangan bae ku uncal kamari pan cekula teh keur minggu itu kan naon kitu ngaranna hiji sakan sakieu deui kuari geus sabaraha tah tuh kan bener teh bakal nambah deui jadi sakieu deui tenang pokona mah nah ieu beunangan kajen kumaha gimana bener bod beunangannya Masya Allah tuh tinggal uncal bae ngarokok bae nyana kapanggih kumbe uncal si hirup kene tuh tenang aing teh lain sian jadi mangsa poe ieu aja kumaha tuh raja na modar nu bener sih ya ieu cak teh bari bunga teh tuh urang bebeja tuh kagak aja bebeja ka ditu geus aing mah di dieu bae keur ngarokok ngeunaheun jasa ieu bejakeun ku sia raja modar kitu ajung kalau mun modar digantina ku jenggot
Aduh, yang ngaji ke mana yang ngaji? Nah, ulah terus namun aya jelema nu ngahina tinggalkeun. Andai kata urang terperosok kabawa ku setan, eta terus bae ketika kegeus geus inget menghindar tidinya. Fala taqud ma'al qaumi menghindar. Cak para sahabat lamun urang menghindar ti kaum-kaum kafirin sedengkeun nyana teh apan berkerumunan di haram nyin kegiatan teh di haram atupan sedengkeun urang teh kapan salat jeung tawaf teh di haram dakwah teh kapan urang di haram lamun kurang ditinggalkeun unggal dakwahnya na marah unggal dakwahnya na marah atuh berarti urang teh moal bisa salat moal bisa tawaf di dinya lantarannya na selalu di dinya kumaha tah Allah nurunkeun ayat wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai' walakin dzikra la'allahum yattaqun. Wallahu alam bimurad teu aya ka jelema anu sieun ka Allah min syai'in gangguan setika-tika can ulah jadi gangguan min hisabihim tina hisabanana khaidin eueuh sangkut paut urang mah urang nya namanya ketika urang dakwah di haram kemudian manehanana terus bae nyaci maki Al-Qur'an nyaci maki al-wahyu Allah nyaci maki ka Kangjeng Rasul termasuk aranjeun anu dijadikeun kuda ku Gusti dijadikeun kader ku Gusti tah andai kata manehanana terus bae ngaistihza ngageuh-geukeun atuh maneh wayah indit mah indit wayah kadinya mah kadinya pan tadi teu meunang kadinya ge lain deuk milu jeung manehanana kadinya ge walakin dzikra la'allahum yattaqun kadinya ngan deuk mere pitutur deui berarti lain ditinggalkeun langsung indit ulah kadinya deui engke kadinya deui urang mah waya salatnya namanya urang waya tawafnya namanya ulah jadi masalah ke aya kesempatan dakwah ketikanya na marah urang indit deui jadi hihijian jeung kafir teh masalah asal urang ulah kabawa ka kafir nu mantak ieu dipake dakwah dipake dalil ieu ku ahli Allah urang ngahiji jeung kafir eueuh masalah asal urangna ulah kabawa ku kafir kafirna geuna kabawa ku urang kasingkat mah andai kata urang kudu dakwah di gereja silakeun asup ka gereja asal motif asup ka gerejana dakwah terus asup ka kelenteng haram urang lamun urang endeuh milu ka kelenteng tetapi orang kudu dakwah di kelenteng atuh silakan bae Gus Dur asup ka kelenteng Gus Dur asup ka gereja ieu tah nu dijadikeun dalilna wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai' walakin dzikra la'allahum yattaqun atuh hihijian sote lamun urang babawakan kunya na ulah dakwah urang teh dicaci maki ulah ketika urang dititah dakwah maka dinya memang harus kudu kadinya nah atuh silakeun dakwah di pasar ai memang kudu di pasar mangga dakwah kudu di kelenteng ai kudu di kelenteng mah mangga dakwah kudu di gereja ai kudu di gereja mah mangga nu mantak ge lamun urang jadi presiden kemudian urangna aya jiwa dakwah di mana bae urang entep dakwah bae silakeun bae batur geus macem-macem menilai atuh sakadar menilai batur mah menilai penilaian asli hanya Allah Subhanahu wa taala asal teger bae urangna ngan kudu geus jadi ahli Allah Subhanahu wa taala. Imam Ma'rufil Qurhi Kutubul Aulia dakwah nanya jeung Yahudi di gereja. Tuh seseri sikti malah dibehudangkeun ku Ma'rufil Qurhi hudang. Kunaon hudang? Tuh batur teh keur taun baru. Tuh batur teh keur kitu. Naon ngaranna di gereja babarengan indit maneh ka ditu. Dakwahan di gereja tugas ti guru dakwahna asup ke gereja begitu asup batur-batur keur nyararembah teh didelekeun ku ruhban teh pendeta begitu didelekeun digerokeun ya fulan ta'al di mana anjeun asli Baghdad
Anjeun mah pasti lain agama Yahudi, lain agama Nasrani. Sumuhun di mana tuannya bahwa kula lain Yahudi, lain Nasrani. Tarang. Mun emang tarangna hideung urut sujud kos PKS. Niru-niru teh PKS sial jasa. Nah, jadi kajahoan tah ku Nasrani ku Yahudi teh tarang hideung urut sujud berarti Islam. Dek naon maneh asup ka dieu ja ieu tempat ibadah kami. Dek dakwah. Siap maneh dakwah? Sangat siap. Teu kudu dakwah kalobaan heulanan ku ari mah. Kumaha lamun ieu dieureunkeun heula ibadah, kemudian urang adu argumentasi. Andai kata maneh menang, kaulah deuk asup Islam. Tapi lamun maneh nu eleh, kula maneh nu asup Yahudi ka agama kami. Oh, sangat siap. Sangat siap cak maneh. Tah kudu geus kuat kos kitu. Dieureunkeun ku pendeta. Saudara-saudara sekalian, sekian ratus atau ribu manusia yang ada di sini, silakan duduk simpul. Ada orang muslim masuk ke gereja. Siapa kamu nama? Saya Siri Sokoti. Urang dengekeun nyana teh deuk dakwah ya ka dieu. Menyelunduk nyana jeung urang. Nah, ku ari mah geus teu kudu dakwah, langsung ku ari urang tanya jawab bae, ku ari mah tanya jawab bae. Andai kata saksian kumaraneh kabeh lantaran ngarasa pinter jasa tuh pada teh pendeta teh lamun nyana nu eleh nyana kudu asup Yahudi setuju lamun kaula nu eleh kula deuk asup Islam kumaha setuju lantaran cak rakyatna cek masana moal kudu eleh pinter jasa siap siapa yang akan mengajukan lebih awal pertanyaan? Saya tidak akan bertanya, saya akan menjawab. Cek saya Siri Sokoti. Silakan bertanya. Mau 1, 2 atau 10 sekaligus saya akan jawab, tidak akan mundur. Kenapa kamu betapa berani? Sebab saya bukan saya sendiri, ada guru saya di belakang saya. Cek pendeta kok nggak kelihatan? Tidak akan kelihatan. Guru saya itu memonon. Kakarang sakitu dong pendeta kaget. Sebab naon teu wajar lamun bener-bener eueun backing pasti moal kuat tapi ieu tegar jasa berarti jangan percaya karena kagaiban berarti aya ieu nu ngendalikeun ieu. Itu pengendali dunia. Pengendali yang asli adalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh saya ke sini. Yang siap saya tarung. Yang siap saya akan menjawab dan berbagai pertanyaan-pertanyaan. Siap, saya siap. Lantaran dek pilkada dicukupkan sakieu. Wallahu a'lam.